Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsa ena musim bade angkat ka masjid bade natepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin aya rame senang bunga kerarulin manenanya lindung semu sedih bingung kanggo kawai tambal butut ngalang layung kapan daku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang gening ujang nangis kawas sekar bingung jawab nate aku Gusti nyatos pisan iya dinten bunga dinten senang pisan senang sote ka jamanu gadurama keur ka abdi mangaraos tesugama ku ayana Idul Fitri manari ngerang ingat kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar kurama hirup sangsara beda sareng sasaha teras ku rasul teh dipangku dirau aduh jangtos ngahudang macan turu nairaha jeung di manara matilam jawabna teh cenah wangtos perang badar nu dipingpin aku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu manaan teu wau abdi ngagang sing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi buka digalakan undung atas tilu dinten iya abdi pundung aduh kasepnya ada teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang ayo urang ngadeus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis saya Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar
Dina waktu pupugetna perang Badar, dau Aisyah teh bae putra ibu, tos di mana orang siram gantos baju. Fatimah iya angkeun rai anjeun, hei Ali gerak aku dulur anjeun. Mana cucu Dede Hasan sareng Husein, ieu mamang anjeun gerak ajakuin. Fatimah Ali Hasan Husein midedeh, ngangkeun dulur rai teras di bubungan. Dugi kakeun leungit, rasa kaya timan, ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman. Sawarasan Husein yumang urang ulin, sareng batur urang amang gulen lilin. Teras amang suka bunga ulin katrik, Rasul teras ngalakonan Idul Fitri. Tak sakitu riwayatna Nabi urang, ngajamin ka anak yatim contoh urang. Pikeun contoh urang keur hirup di dunia, tiru ahwal ucap kangjeng anu mulya. Mudah-mudahan urang husnul khotimah, mau tetap iman Islam pasti genang. Susuganan iya ageng manfaatna, kanu maca anu buntu syafaatna. Sareng urang diangkeun pisan umatna, umat kangjeng umat anu pangmulyana. Sareng urang ngarep syafaatna, anu dingaranan syafaatul uzma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ditutup kumuji ka rabbul alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.